mana? Ke Bapak Abi halayu. Emang di mana gitu? Itu di situ. Babi badeukeun samai. Lapar. Mending kene di mana we lah, udah di dieu nya. Ayeuna hoyong di Bapak Abi aja. Aing mah geus piduiteun deui wae jigana euy. Tadi we 4 juta tadi lah. Ayo, nggak apa-apa. Nah, ayo atuh. Aduh, budak aing angger mau buntelan kadut dewa si anjing. Ngeket pisan ampun. Minta duit deui ku aing lah. Rudet. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha daganganna mah mah? Alhamdulillah neng lah lumayan we atuh. Terus di mana tuh ya? Biasa teh jalan-jalan, da sia hoyong jalan-jalan wae. Jalan-jalan jeung buntelan kadut udah neng mau kumaha teh teh. Di sana gede geura. Yang somai neng. Kade. Sok, iya. Wih, neng geus wengi nya. Mohon, Pak. Ulah wengi teuing. Mohon. Kamu teh nu karari tu marawan. Maka beak atuh. Ai hiji deui atuh Kang Sia. Sa? Sia. Ajis teuing buntelan kadut kitu semua menong dibere. Sina gede, sina gede. Apa dia? Pak, penak deui. Sarina ajis aing penak jeung maneh wae rudet. Aing udah bosan ya piduitnya dia wae. Pusing. Jadi ayeuna maneh kieu ya. Maneh geus wani-wani deui mah budak-budak. Aing teu naon sih masalah eta mah. Kan dia ngomong-ngomong ke gereja ya. Kumaha? 500.000 lah duit ya urang yang hayang dahar ieu di Padang. Tadi kumaha tadi? Beak kita pernah pake anu ngora. Besok lah buru. Aya jeung budak aing mah da kudu wani berkorban atuh sagala rupa ge. Iya atuh. Hiji apa hiji? Betul leuwih hiji kop yang mana eta yang meuli bensin. Tadi budak aing bere dahar nu ngeuna. Jajanan. Jong, dibahagiakeun. Jong. Ayo atuh nya, Pak. Jong. Urang ieu kumaha somayna? Geus sia mah geus lintu ieu geus kadut kitu ayo somay. Neng gade nya. Mohon. Ulah daek di kukumaha si kehed mah. Mohon. Enggak. Kope duit dewe mah. Saya mah belagu ku aing mah padahal teh. Nya bae pasti bakal piduiteun aing mah bangkar ieu mah Gusti.